Kok atuh sia teh lila. Heula atuh. Ngalila kan gara lagi di jeung sia mah. Tuh, geus tuh. Hei, Bro. Duh, hujan banyak. Moal hujan. Baju jahitan heula cing, bisi hujan. Sakieu panasna. Mending jahitan heula cing, ngarah dongjon gara lagi digoge. Ah, harorea mah. Ya, sia mah dititah ku aing teh. Buru jahitan sakedeuk. Aing mah. A few moments later. Meni lila jahitan baju sakitu oge. Ari sia meni lilakun. Lama can angeus. Bruh. Cek, Naon? kesel da ih tadi mah kami toha. Memang ku naon kitu? Kesel, Cek. Mau apa ya? Ayo we, coba omongin. Tapi omongan naon itu? Jadi segala rupa teh. Jadi kudu kumaha manehna we. Pokona segala rupa teh sok ikut campur wae. Oh. Tapi piraku ya teh tika kitu. Teh. Aya aturan perkara abi balanja online game jadi omong. Da sok aya paket wae ka imah. Majar ratu cenah abi mah boros. Teu bisa ngatur duit menang ti salaki. Oh, kitu nyari mah aja mah. Heeh. Ih serius naon sih tadi ngerebut-rebut wae. Ngeuna tuh dah. Jadi penasaran we kitu. Hayang kesaan snack na kabeh. Emang sih apa-apa enaknya ada Garuda. Ngobrol ge jadi makin seru lamun sambil ngemil mah. Mataku habis sok dibawa wae oge ieu snack. Soalnya ngeuna pisan. Nya bener. Cek, pan aja ge masih keneh cicing jeung mitoha. Ari mitoha ieu kumaha? Cara teh. Ah, metoh abi mah tara loba itu ieu. Teh kumaha oge jempe we tara loba omong. Wah, cicingan lain mitoha ieu mah. Heeh. Tapi pernah ngobrol teh. Pernah, tapi baheula gitu ge. Tapi lamun dahar sok ngariung tara. Tara, lagos tara dahar atuh metoh abi mah. Aha. Panas maot. Mana masih ganu teh bunga, rek ini rekreasi teh. Teuing atuh. Sakorea. Nah, Sudah dibere bekal lagi kursa uti. hari sia nah yang sabaraha tuh. Bekal duit ongko, bekal kajo ongko. Sekarang kumaha coba kolot mah. Atuh da mama mau kelansang oge kurjeng mie goreng. Tuh. Da ngeuna tuh sia teh mie oge. Lain ku masalah ngeunahna, Mak. Era we atuh baturan urang mah dibarek kelana ge jeung nu mararewa. Sia teh rek piknik, apa rek pamer dengan kejo. Mama yo baheula rekreasi teh di bekalanaga jeung teriga berigun ini sia. Wah, nak mah teu era. Ah, teu era mama. Naha? Ban ketinggalan bekalana oge. Tuh mah ih, embung jeung mie makal sanguna. Dikeun. Puji tangkurak sia mah. Untungnya kemarin emak beli sosis kenjeler di supermarket Yogya. Nah sosisnya enak banget dan juga praktis. Mas sampai borong banyak sosisnya. Cara masaknya juga gampang banget. Pertama panaskan minyak, masukkan sosis kenjeler ke dalam minyak, lalu masak sosis selama 20 sampai 25 detik. Lalu angkat dan tiriskan. Lalu tambahkan cabai bubuk. Sosis sek-sek 1 menit langsung jadi. Tuh praktis banget kan, makin mantul. Dimakan pakai nasi anget. Temen makan nasi yang ke pailet, bentuknya imut dan praktis. Isinya juga banyak, ekstra miti. Cuma sosis kenjeler yang dimasak apa aja tetap enak. Dagingnya berasa banget dan juicy. Gak mungkin seenak ini kalau pakai sosis lain. Sumpah cocok banget buat kaum muda-mudi yang mau makan enak tapi gak perlu jago masak. Bahkan bisa masak sambil scroll TikTok. Sosis kenjeler cocktail kuncinya. Tah, mesti ganti ku sosis kenjeler. Tah, ieu karep mantep. Coba putar tadi jeung ieu. Itu gue ini tuh. Ke sore ge dahar jeung eta we nya. Lah, emang mare ka mana kitu? Mane ulin. Ulin ka mana ari emang? Atuhnya ka mana we ulin mah? Ulin jeung saha gitu? Jeung calon bapak tere. Bruh. Nugget canceler crispy ngar 14 ribuan. Aslina, murah pisan, Mak. Mak, nah hadar teh meuni jeung sangu hungkul. Ah, keuna aya tuh. Mak mah cukup sangu jeung uyah oge. Rek dipangmelikeun dengan sangu mah, Mak. Ah, ulah kan bae. Jeung we rek ulin mah sing jongjon, tong sagala mikiran emak. Buru, Mak, rek pesen naon? Ah, ulah geus kan ae. Mama kan ae jeung uyah oge. Aya keur maneh geus pirang-pirang. Kolot mah saayana we kan bae.
Bela ka budak. Di luar daharna kan genah kanginan. Aing boga ieu. Kos nu heueuh we dahar jeung uyah hungkul. Ning eta aya nugget sagala. Nugget Angel murah teh. Kun 14 ribuan. Hah? Nugget canceler crispy ngar 14 ribuan. Aslina murah pisan, Mak. Kun viral teh jeung super ngeunah. Mana hayang teu? Tapi ya teh wah deui. Ngan kursa kieu-kieuna. Kiatunya orang meliri jeung emak. Teu hayu atuh buru ayeuna. Ayo dulu. Aku diajakin si emak membeli nugget canceler di toko frozen terdekat di kota Sungaliat. Aku juga borong nuggetnya nih, dikarenakan baru launching, jadi nugget ini suka kehabisan di mana-mana. Sesampainya di rumah, si emak langsung bergegas menggoreng nuggetnya. Goreng menggunakan api yang kecil ya, agar nuggetnya bisa matang secara merata. Jangan lupa tes kriuk. Yo nugget kancer mah geus make crispy, makin ngeunah deui lamun make saos. Hah? Heueuh nya, Mak. Ih, siapa barang dahar teh kan samerok kitu. Bruh. Nu pahit mah kenyataan. Nah teu bosen ngadaharan we kue mari regal. Teu bosen, resepuh. Malah euceum mah geus ngasaan segala rupa kreasi dina mari regal, seperti puding regal, serut bok regal, kopi susu regal, jeung saja bana. Tapi tetep kalau menurut euceum mah susu UHT Cimory rasa mari regal yang paling enak. Enak pisan. Rasanya enak dan creamy, auto happy. Kalau minum susu UHT Cimory rasa mari regal. Rasanya percis banget kayak biskuit mari regal dicelup sama susu. Nah, euceum mah belinya di Alfamart. Manisnya pas. Ya iyalah manis dan nu pahit mah kenyataan. Bruh. Lain hayo atuh, ongkonek dah beliin sia teh. Ari daang mah ieu saayana we. Rasa olo-olo ari jadi budak. Sakieu geus alhamdulillah. Bisa kena mangi daang. Atuh udah bosen, Mak. Unggal poe ngan hayo we daang teh jeung nu kieu. Lakum daang jeung naon atuh sia teh? Ada apa ngalainung teh pur saeutik. Kutimbang bisa nyadiakeun nu kieu. Babaturan urang mah emak daharna teh jeung nugget, burger, pizza. Eta mah kadangan walana sia teh. Kolot baheula ge tarang ada anu kitu. Hari ieu mah kumaha? Ngan hayo we jeung asin. Lila-lila matak budug ngadaharan we asin mah. Mun deulu atuh. Sakitu ku kolot mah meulikeun hayam oge. Hayam ge huluna eta mah, lain dagingna. Oh da hayam-hayam kene atuh huluna oge. Atuh da embung, Mak. Ah make mung. Hulu hayam mah bau, Mak. Ih, Mana bau? Sakitu henteu oge. Nu bau mah sirah maneh tah. Oh careuh. sangunahna sirah urang mah seungit, Mak. Geus tara bau ayeuna mah. Semenjak aku nyobain produk yang aku beli di Alfamart ini, rambut dan kepalaku tidak pernah bau lagi. Karena di produk ini ada teknologi Sentekef untuk menetralisir bau yang tidak sedap. Apalagi varian yang white mask ini, wanginya seger banget. Dan juga mengandung UV protection untuk melindungi dari paparan sinar matahari dan juga polusi. Heueuh lah, buru tah gara-gara we mah. Cari boga duit kumaha bang meulikeun nugget. Wah, asik euy. Nugget naon, Mak? Nugget sapi apa nugget ayam? Nugget beurit. Heh, Naon, Mak? dek ka mana maneh? Rek ulir. Ngan hayo we ulin geus salat encan. Ya enggus atuh. Ade ngabohong. Make kudu jeung ngabohong ari emak. Ya bisi we ngabohong. Mama teresep anu sok ngabohong teh. Tenang, Mak, teu ngabohong urang mah. Tah embuan tarang disungitkeun sajadah. Lain. Ari emak kunaon eta? Kan surasuri wae kan eunteu. Eta kunaon? Nah, atuh make kitu. Siga maker beger. Eta we tadi aya jelema ngomong cenah pangling nempo banget ma ayeuna majana teh asa beuki geulis mirip teh Melly Guslow. Nah heuh lain mah mirip teh Melly Guslow. Mirip di mana coba? Nya jauh atuh. Gelis kena teh Melly Guslow. Sia mah sing bener sore ditanya teh. Or ari emak, mama sakitu ge geus jujur. Pancek mah sorangan tok sok ngabohong. Nah saha kitu nu nyebutkeun emak sabeuki geulis. Eta tadi jelema Heuh saha jelemana? anu nak nginjem duit ka emak